Duh, berubah pikiran gitu Bu Dokter teh euy. Nuhun Kang Put, ieu aya sakedik oleh-oleh kan abdi teh nembe uih ti bumi mama. Aduh, bener repot-repot Bu Dokter. Ah, henteu Kang. Alah Bu Dokter, non maksud babawaan kieu. Ampun Gusti Nu Agung, ni asa ratuh ieu hate. Cinta ieu bangkit deui sigana mah. Aduh, ya Allah, tingan. Bu Dokter, Bu Dokter. Oh, eta teh mamahna Bu Dokter. Nuhun. Alah, bener ieu mah can pimetohaeun teh euy, langsung dikirim ku Gusti Allah ka dieu. Aduh. Bu Dokter, percanten teu ari jodoh jeung mawa teh rahasiana Allah. Emangna kunaon kitu Mang Put? Eta we cigana mah Mang Emput jeung Bu Dokter teh ngajodoh. Har, Mang Put bisa wae. Nah, geuning bisa kitu Mang Put. Eta we Mama dikirim ku Allah tah ka dieu, tah wae jeung Mang Emput. Ah, Kang Put mah bisa wae, nya eta mah nuju kalarasan we. Ah nya sugam we Bu Dokter, dari jodoh mah jorok. Hirup di zaman kewari, loba pisan kanya nyeri. Hirup di tanah moneter, asa lalieur sangadahar kolecer. Asa pikiran Bu Dokter euy. Segara mau oleh-oleh, asa jadi yakin deui aya nama ieu hate euy. Asa panceg deui ka Bu Dokter sigana mah. Duh, Bu Dokter, ngalieukeun wae ah. I love Bu Dokter. Oh yeah, I love you Bu Dokter. Oh yeah, wow. Le. Le. Assalamualaikum Mang Put. Waalaikumsalam barudak. Aya si Ulena teu. Si ulai teh teh karek berangkat ka masjid. Oh, Da geus daguan heula tuh urang keur meresan dulu ka. oh nyangnya. Heeh, sok tadi dari heula. Tadinya Prit. Prit, nama si Ule jadi rajin, Prit. Oi, orang jadi era. Wujud hidam bako. Lu si Ule. Ya oh bener. Barudak, geus dilihat di dieu. Assalamualaikum barudak. Waalaikumsalam. Mereka marana dah. Nek ajakan Ule sorodotan. Ya urang naik dicukur hela. Pak. Woi. Naon le? Dicukur teh apa? Celah kedeng ngopi ke guntingna heula ya. Pak. Kumaha le di pesantren teh betah. Betah. Syukur atuh. Baik ukuran modal naon le? Morisei, Andrekat, Konadio, Mohak, apa yang cepak bangsat? Geus alus deh. Pas bangsat. Naon? Mari sewe Pak. Morisei. Yang geus juk tuh di ditu. Buka tuh pecina. Prit ya layu. Ayo. Lah orang teh ya ke maneh ka ditu nyamperkeun ka Curug Gisung. Dah ke orang nyusul insyaallah. Oh atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa didinya mah sarempit di dia weh. Nah geus didinya bukan bajuna. Ade si mogo. Dia kerek di morisaikeun teh ale. Nya Pak. Sama rupa-rupa, loba gaya hirup teh.
Le bapak teh arek ngomong ka maneh kan geus lila ya di lembur bising aya di niatan hate nek mangkat deui apa moal. Wah, Pak, we kasih betah di lembur. Nah, mangkat deui maneh teh harapan bapak hiji-hijina cing bager maneh teh sugan we ku bapak teh kapanggih ku maneh kapanggih sugan maneh bisa ngebimbing bapak ka jalan anu bener ngabejaan ka bapak mah jelema bodoh teu beuki kanu ngaji teu beuki kanu nanaon sugan we ku maneh mah kapanggih jang. Assalamualaikum Mang Put. Waalaikumsalam Dag. Aya naon? Lain, Mang Put. Kata-katahan ku palurah. Cenah Mang Put apa tempatna batu akik? Palurah menta anter cenah ka tukang batu akik. Kirahan Dag. Ayeuna palurahna nungguan di parapatan. Yang geus daguan atuh nya, urang nyukuran rasi uleh ya kagok. Mang, urang ka itu heula nya. Heeh. Mang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pun apa juga tuh pokoknya cek maneh ngal wae sok aya cina di sitbul tapi ini gowo kade bawa wadul maneh mah pun itu apa nya eta di ditu di apa ya apa aya apa nama Ya, Put, apa teh dia? Kade. Put ayo kade. Lingan di dia, kuring-kuringan di ditu. Lila di dorang. Atali mang aduh kamarek deui ka dieu teh da mah. Hari maneh pun lain telepon heula. Kan geus apal telepon Abah. boboro HP abah mah perah pedong oge teu kabeuli kuring mah ieu mah palurah Kriogi Batu saurna teh sugani dia cocok gitu. Oh, itu lurah di mana? Lurah ti LMC official bah. Butuh batu naon ka lurah? Kita Kriogi Batu lagi jaga-jaga gitu bah. Manawi aya ti dia batuna. Aya kanggo pejabat mah ieu ya butuh penghasilan. Jamin ieu mah palurah. Yang ninggal ti bah. Oh iya bah batuna bah. Tapi di cobian heula nya bah, biasa meureun. Asa ngepas ieu bah ya batuna bah. Kami hargana sabaraha teh bah? Eta mah pengawasan 150.000 palurah. Pantesan ada saya atuh batuna ya. Apa rasa rada asap ya krek tinggali oge bah. Usahana ge aya ada bisa dites langsung di dieu. Oh, mang gitu bah. Hoyong ninggal gitu kumaha? Iya, urang tes nya. Ku abah tah eureun jelema ieu. Eureun sia. Langsung bapak rek ditarik. Tak dia tah meuli batu. Tuh, tepok. Sakti anjir. Benar. Susah bener kurang. Tapi iya hargana sabaraha ieu? 15 kan tadi 15. Terus bayaran. Tapi kurang bawaduna kan cebah. Bareng anduk we. Anjuk emang menang. Menang Basuki mah. Sok atulah. Sok bungkut bah nu nawarna. Berapa nih, Bah? Kita 250. 200 lah. 200 manggalah sok. Yes, soalnya cocok dengan saya. Cocok kanggo akang mah. Deal ya. Deal.
Kang biasa siang. Kewe ku bini, pare, aku beas. Biasa sakarung biasa. Iya tuh bang. Kela diantarkan beas mah ya. Oh, siap. Arek nanya bah, anu bahasa pelet abu dokter teh aningan temumpan aneh. Oh, pun kalau ahli ibadah mah teu narap. Yang jawaban apa teh? Yang geus lah bae bah, nunggus manggeus. Jantos satu banyak, terus maghrib ongko hadi. Sing kaburu poek di jalana, Lain di sore atuh pun pada kadena. di sore kumaha ti isu kurang kurilingan bah dari tembok. Kasasa gurun pun bade. Oh, geus dila tuh babah teka dieu. Kapun orang lembur menyangkut. Hadinya bah, pulang heula ah. Bah, abah. Ayo, Pak, mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada hati-hati. Game Sloper Purwakarta. Salam. Satu obi. Duh, si emput. Koyah kieu can balik ka mananya? Sok kumaha wae. Wah, arek nyanong ditajung. Oh, nyajang. Hati-hati. Ini mah assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, alhamdulillah budak teh. Meni getol ibadahna. Asa kaingetan si emput aduda. Kuring ngaranda. Asa kieu-kieu teuing adi lanceuk teh. Ya Allah, Gusti, kota lasa kieu ye. Arek kasih uto. Kabeces. Terus tonyong dengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh ala iya menikas. Sahanya. Itu udah teuing gitu Oh, saha. iya. Istri namang bunuh ayah lah sanes. Sanes kita rekan si empu. Oh, nya atuh teu. Oh ya tuh maka calik. Nya teu. Hari ieu teh saha Kang? Bang keliling ce itu bari ka Mang Emput bari nagi setoran terakhir. Oh, kalaresan. Mau budak teh di bumi ya teh. Ka mana tuh Mang Emput teh? Buku ya duka eueuh teh teh ngantosan tadi meuli teu melangeun emput mah. Oh, nyantos atuh teh nya kina abdi enjing ade deui. Har, bade ka mana tuh buru-buru? Bari nagihan ka nu lain. Oh, gitu. Nanti satu kayak kue anjing di atasnya. Ahli cek kita picu pae. Da habis pae cek. Assalamualaikum. Salam. Aduh eta. Ning aya nu kasep sok ka dieu. Nah tara amproknya. Tuh. Bila tadi teh tenaruskeun namina. Bae ah. Anjing ka dieu deui. Tah geuning, anu dago-dago teh. Aya naon teh ih pada rewas wae. Ari mana terus di mana? Emput teh geus kantor palurah ka situ buleud. Tadi anu kasep ka put. Direk nagi. Emang mana nyebak keliling? Heeh teh. Baheula kan tapak tahilan si Tini. Oh, gitu. Put. Rada kasep ya. Teh resep ya. Ah, teh mah centil ah. Ngewa ah. Geus ah, emput dieu. Haredang teh mani heula ah. Masya mah, tunggu pisan eta teh. Mang datang ka sabada jelema kitu euy. San ulang tahunnya euy. Udah kebenaran apa aja. Kebenaran ah. Wih, kaliwat euy. Kebeneran di imah sanggung geus deui euy. Aduh, segan we di beredaang deui nya. Aduh, assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Di Malayoran? Iya, Bang Put.
Kebeneran atuh ibu-ibu temu bekal di cedadah di keur kamari. Canyangu sanggu geus beueuy ngabeas desa butuh mila. Entanya seetik mah. Hayo Kang Put, sangu mah seueur sareng asin da tuang lage. Sareng sambal sareng peuteus. Moal ah jeung asin mah sok sariawan baru rusuh. Juga teh jeung gepuk. Ieu gepukan Mang Put. Ah moal ah jeung nu kitu mah biasa lagi jeung tatuga oncom. Jeung nu kitu mah sok gede cileung, hoream. Bekal we. Aya mah bae jeung puruluk puyah oge. Ye, Mang Put mah di pasar sareng raos alim, bade dibekalkeun wae ya. Awa atuh ieu kana ta sareng pindang, sareng sambal. Dituang sing raos. Ning dicanak mah jang pamangga di pamajikanna di ditu sama Udah abdi teh. Keslamingan tuh ya apa karunya sama ngawat sadana. Bukan ibu-ibu aya parawan. Aya anu mah cepeureun parawan. Lagi mah euy, sabun kumang ejo ieu ye. Peng, ada kelinci anak kan barasiki, genep siki, genep. Kan ayeuna teh nyaeta parae sepeda indungna taranyusua. Pada dicabakan itu si Mumu. Aduh, atuh si Mumu mah. Dog leungeun teh ah. Gojihnya eta si Mumu mah. Jadi we indungna tembung nyusuan. Alhamdulillah. Katampi jadi daging ya ibu-ibu. Mudah-mudahan we ibu-ibu lemur situ sing disehatkeun lah. Tapi ieu nyaah euy. Asa kieu deui sangu nyesa. Tuh nih. Ai barudak. Jang. Woi, ka dieu. Peng, bisa ngagoron Peng? Mana? Itu. Oh, Mang Pud itu mah. Oh, Mang Pud euy. Kela Mang. Kayak kadinya. Naon Mang Pud? Naon. Aya sangu teh nyesa nang pamer ibu-ibu keur bayaran di ditu. Ieu bising arek cararap. Tuh, kebenaran Mang Pud. Mang ya. Apar ya euy. Ternuhun pisan ya Mang Pud. Itu mangnya urang rek dahar di saung Japri. Heeh. Tah ieu ya bari pangmawakeun meureunnan runtah. Kade omat ieu ka barudak wara ulah jarorok jeung runtah teh sing karunya ka alam. Bawa-bawa ka imah, aya di imah mah aya tukang miskeunna Mang Aep. Cing. Peng bawa teh Peng. Da urang mah tara ngabalam ang sok dibersihan saung Japar oge. Syukur. Nah, turun pisan ya Mang. Mang. Wah, ieu meujeun na jam-jam bu dokter lari di Jati Jajar. Ka itu sugan we kapangi. Biasa nama sok aya bu dokter lari ngaburi teh ka dieu euy. Itu gitu bu dokter teh. Diasa ciga Mang Put. Iya bener bu dokter euy. Kang Put, bade ka mana? Bade uih ieu teh kan ngahaja we ka jalan Jati Jajar. Da sok aya bu dokter lari ka dieu. Kang Put mah bisa wae. Ya biasa tuh bu dokter. Oh nya bu dokter. Bang Put teh bade nyarios teh. Rios, Kang Put, emang bade nyarios naon kitu? Ya aya tuh bu dokter orang cari di dieu. Hayu Kang Put. Terus sakedah bu dokter. Ieu biasa tuh Kang Put, meni nama-nama teh. Sawios bu dokter. Mangga teh calik. Emang bade cariosan naon gitu Mang Put? Iya bu dokter. Mang Put teh bade naros ka bu dokter. Aya maksud naon bu dokter ngirim mamen ke Mang Put. Mang Put teh jadi penasaran. Lukanya eta Kang Put pas nuju uih nuju di jalan teh jol-jol emut gitu ka Mang Put teh. Bu dokter mah jadi GR we Mang Put.
naonnya Kang Put? Abi ge bade naros. Iya, badan harus naon mangga Bu Dokter. Ari Mang Put masih gaduh rasa teh ka Abi. Emangna badan naon gitu Bu Dokter? Muhun Kang Put, ayeuna teh Abi teh sok kaemutan Mang Put. Ah, nu bener Bu Dokter. Kela Bu Dokter. Ah, teu sanggup ieu mah. Ya Allah. Ya teh apa